Kebetulan dan kebenaran. Juga nama Aina Dewi Fortuna berada di pihak Aing. Beneran ya? Gimana? Iya. Naon ke dia? Ai, kamu lagi ngapain? Beresan sulu, juga ke umroh. Mana teh maksudna teh ka mana? Jeung tas di mana? Pokona aing teh ya. Aing boga rasa curiga, heuh. Pokona nu geus ge maneh malam jor tas ti leuweung balik ti leuweung teh biasana geus jeung si RT. Lamun teh jeung si RT geblok pasti jeung si Hansip Caleod eta. Jeung si Daniel. Pikiran maneh mah kotor. Hah? Tuh nanti. Aing teh ka dia kesarkir aing teh keur dina kaayaan terpuruk dalam kondisi hidup aing teh ayeuna teh ieu. Atuh terpuruk kumaha salaki seperti kitu salaki maneh. Matak tujuan aing datangna ka dieu sarkir. Aing teh ka dina mah ngomong we nu jelas. Jadi ulah kaku gitu. Maneh masih ke kaku berarti boga niat mun teu barang injem, mun teu barang kontak. pinjam duit sarkir. Pasti maneh mah da kadinya geus masalah. Tuh nya kebarangan we pada aing ngaliwat ka dieu kitu nempo we. Penampakan di belah dieu teh keur ngeprekkeun suluh. Nanyakeun harga suku sabaraha ku aing dibejakeun rada cungar cengir berarti apa aing keur loba duit. Ada ku aing dieu sarkir kamari teh aing teh panjangan piduiteun teh aing teh salaki aing ku aing dikawinkeun jeung siluman orai. Siluman orai na dulu malah Kieun gitu ku aing teh. kieun. Diadukeun jeung ieu naon jeung domba di Garut. Domba na mindereun teh tega cenah nepo salaki aing mah. Kita aku ngaburayot udah Meureun dingkluk cenah ieu si Ijah teh gableusan pikiran cenah salaki geus dingkluk diadukeun jeung domba. Nya bala badieuna uing teh boga inisiatif lah. Kumaha carana da piraku aing kudu jadi ieu mah. SPG mah di Malapayu. Nya bala badieuna teh aing teh meureun nyangan piduiteun teh jalan terakhir teh ka maneh kieu. Heuh da maneh mah geus biasa ieu. Tuh yang nginjam lah sekiranya 200 juta mah ya kieu. Masalah duit mah gampang. Oh, ada aing 200 juta we lalu teh. Erek minjem ek minta ku aing mah teu dibere. Heeh. Tong boro-boro nepi ka nyimpang. Geus intina mah kieu we sarkieu. Intina mah heuh ke masalah pembayaran mah ke kamar we penting kan. Aing teh hayang ting. Ih, ini sama-sama aing bro. Hah? Ini sama-sama. Aisyah siapa mah? Dibahas. Demi kelangsungan hidup salaki aing supaya manehna bisa gawe. Kan maneh teh aing teh ngalamar jadi agen CIA jeung FBI. Da kamari gawe di RT genep nungguan pos ronda we heuh salaki aing teh. Penghasilan terpuguh kan ka aing. Jadi kieu maksudna masalah sama nya. Cicing di imah nu prahayu ngadukan kanyut. Erek kumaha? Duit boga duit kumaha? Aing jujur mah nya kieu heeh. Aing mah bebejanya. Sambil teh ibur di RT genep teh. Pas salaki aing ngaradu kaleci jeung si Roman. Heeh. Ai salaki aing teh poho, teu make cangcut, teu make celana jero. Ai make rok nu aing. Eta keur ngadu kaleci si bobogana teh gusar gasur kana taneuh kieu. Kan gitu pasti Aduh, aing mah isi eta keluarga RT genep neuleuh tapakna eta. Ditanyakeun Ija ieu tapak sakanyut salaki sia. eta mah geus pasti. Jadinya orang beban pikiran aing ngarasa kumaha. Eta mah geus pasti. Jadi keur nagog teh keur kitu nagog salaki aing teh. Ngaburayot. Nek adu kaleci jeung si Roman eta heueuh. Si bobogana teh ngagasur kana taneuh. Ngaburayot pasti. Tah. Jadi ka hiji jeung biaya operasi eta aing teh salaki aing atuh nu kadua jeung biaya ngalamar salaki aing gitu. Maksudna eta kumaha ngalamar kumaha maksudna aing teh ngahdi aing geus nya. Jadi agen CIA, FBI ada dikakotakeun dihijrahkeun. Pake gitu eta model gitu. Da ingaran agen mah heueuh cek hasan teh kudu ku penampilan nu kasep. Bari gawena bari diuk. Henteu, jadi lempang lagi sing diingkut ge da agen mah meureun santen aja kelan. Ieu dengekeun. Salah kisia teh sabarna mah heuh lempangna diglek gitu teh kan akibat ku ngaburayot teh aleh. Jadi saya di situ kan. Jadi lain karena penyakitnya. Nah iya. Kan geus dibahas baheula. Heeh, jadi karena ku ngaburayot badan jadi lempatna diglek itu. Tah ieu teh lebih parah kieu. Sampul gedean. Ngagasur kana taneuh. Kitu lamun nagog teh. Kitu aing salaku pamajikanna ngarasa teu tega gitu. Nya mata pala badieuna urang minta tulung minta hampura ka maneh kieu nya mudah-mudahan ke dibalasna ku pangeran kitu nya.
Tah aing lamun kitu mas siap beureun eta ngulungan ka sia mun aing dibalasna ku sia embung aya. Nah, terus sekiranya 200 juta lah ulah gede teuing kieu. Jangan operasi ke Singapura. Operasi ke Singapura geus beres operasi dan langsung dijerahkeun ku aing teh ka daerah Amerika. Itu di lembur Tokyo di lembur naon eta teh lembur Texas. Tadi dinya ku aing teh didaftarkeun teh salaki aing teh jadi agen CIA. Lamun nya bener mah Gitu. aing boga babaturan Di orang Bangka. Boga orang Bangka manehna boga pabrik ieu pabrik naon. Geuning aya anu sok dihitung tulis di pindah-pindah teh naon eta ngaranna teh. kerupuk. Lain. Naon? Pabrik eta geuning naon ngaran teh anu sok Roti. dikoclok-koclok gorolong kocok-kocok gorolong naon teh ngaranna teh. Midog. Monopoli. Oh, monopoli. Mohon. Tah si di dinya we digawe atuh di pabrik eta monopoli daekeun teh. Isin bisi gareuleun batur nu pasalaki we mah. Hmm? Bisi gareuleun. Oh, si atuh dieu. Da yang kasalaki mah kudu kumaha deui da kitu-kitu ge salaki aing. Heeh. Kitu da aing hayang kitu boga salaki nu kaser nu bager pinter kitu jiga si Samin atuh. Da jiga si Nova. Kan berjodoh aku pangeran teh kadinya. Heeh. Halo. Kumaha tuh Jadi ya? maksudna enak sia teh ka dieu teh maksudna anu bener-benerna pinjem duit. Pinjem duit kieu urang kadina kasusahan aya Ya, lagi bener, geus Mas. teu dahar urang ieu. Iya. Geus dahar ti jam sabaraha urang teh? Jam sabaraha? Jam 5. Tadi teu dahar urang teh ti jam 3 teu dahar teh jam 5 teh. Alamun kitu mah nya bener. Are eta bulan Lapar, we. Ini kan buku itu puasa we. Geus anu mah kieu we. Sia bogar kening. Tidak klik aing boro-boro rekening aing mah. Boro-boro rekening aing. Ya aya hariwangna. Aya kieu. Duit usia di bawah aing. Misalkan dina kantong apa di mana. Aing paur. Kamu sia bogar kening mah aing ditransfer ka rekening. Pusing aing akieu pusing geus teu Geus boga duit. gampang masalah duit mah. Engke ku aing anterkeun ka sia. Ayeuna teh cenah kumaha teh aing? Sia mah balik heula. Heeh. Bejakeun ka sana geus aya duit. Heeh. Ada ulah pokok 200 juta aing mah nya. Ulah kurang ulah leuwih pokona mah. Tuluy we bawa salah kira ka ditu. Heeh. Berarti Dibawa ka aing- mana? Hah? Dibawa ka mana? Australia. Heeh. Ke Singapura kieu. Di operasi di Singapura da bahaya cenah ge mun geus aya gasur kana taneuh kitu masih boga teh aung kitu nih nya. Geus mau bisa katulungan deui. Bener. Geus pokona kitu engke urang puting pasti ka maneh. Heeh, Ya. atuh nya. Pasti urang dianterkeun. Da ieu geus sore da lapar ya. Geus teh ya. Sok we enak mulang heula nya. Balik ka nya. Heeh, sok. Nah, kieu nya. Sok siap. Ade, 200 juta kieu. Eta sia diskotik. 200 juta ulah pokok. Pokona ki ku aing dianterkeun ka maneh. Heeh. Kieu. 200 nya. Astagfirullahaladzim. Bunda Medusa tos di mana? Tos di si Sarkil. Oh, terus naon? Kasih tahu nggak ya? Si anjing. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Enggak ya. Ya, si Roman kayak aing teh nanya kieu baba. Bahasa keur poe naon? Salaki aing bener jeung siang ngadu ka leci. Eta kumaha? Salaki mah kabarna eta. Heueuh Roman salaki aing teh nepi ka ayeuna ge lamun ka WC aing di imahna teh loba tapak kitu ngagasur ceng ge kana teh hal ge. Cenah pas ku aing ditemponya. Eta teh kuna naon? Ngomong lama teh kuna naon nya. Heeh. Pasti tempo ku aing aya goras-goras saeutik-saeutik gitu. Mun bisa mah aing mah teu ngeunaheun nya eta keluarga di RT genep bebeja. Jadi ngisin-ngisin ka aing pajarkeun salakina si jam bla 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 bla. Kitu cenah aing teh. Ku aing ge lamun misalna ieu nya maksudnya manehna nepi ka ibu ka ditu ka dieu ku aing mah dicarekan bener eta ibu-ibu teh da. Teh Nesi, Ceu Ida, kamari teh jeung saha di dinya teh jeung salakina si Dedi. Salakina si Oh, si ulung eta. kabeh. Heeh. Ngaromong-romong aing ngaliwat ka dinya teh ngaromongkeun. Cenah salakina si jam kitu kadenge nama ku Tapi aing teh. pas sakieu maneh kunaon eta? Sana Sana heula. namanya nu
ku aing teh kamari teh ampir-ampiran ku aing heuh dirarera bete jalma teh ku aing erek carekan make bahasa Arab ku aing belum kali sabda. Ku huja sabda. Ku aing teh kitu ku aing teh jalma teh ngan aing ngahargaan kenekeun aing teh sing sabar aing teh kitu. Ieu mah Bahasa orang kekan duka aja teh. Budak mas serian gitu nya. ya engke sia heuh ke ku aing dibere persenan. Si hayang meuli naon hayang motor ninja ku aing panglilikeun. Paman Iya sih. an kieu aing mah talata ka sia heuh lamun misalna aya nu ngagogoreng ka salaki aing bejaan ka aing heuh bejakeun ka aing ijah si itu ngagogoreng gitu ku aing sabarkeun ka imahna dibeuleum Lompat teh kumaha nu gorengna. direrab ku aing si RT tidak terkecuali ku aing mah tidak ada terkecuali Bisa. gitu kabungkul ngan sia omat saha bae nu ngabebeja ngagogoreng salaki aing bejakeun sia ka aing Siap. gitu heuh eta kan Enak kumaha kabarna salakina? ngumbruk bae paman di imah ngumbruk salaki aing mah geus enggeuna mah geus teu balah kaya Bang di marana Bon. oh Katu orang bari mau cendetnya kali itu tuh ka imahna. Eta salaki maneh. naon rek ngalongok Heeh, mau cendet. Sesok itu sebenarnya nama. ini keceret jeung ubar apa jeung naon sia mek rek ngajurumuskeun salaki aing meureun Jeung ubar. sia mah Direndos heula mimiti teh. Jeung eta nu teh arben tah mimitina. ya kamari aing mah hayang nyaho anu ada dia ngaliwat ini duaan kamari pamajikanna ngagogoreng ka aing Oh, anjing si eta ngadu ka leci teh. oh iya pamajikan ka aing ngagogoreng meureun sigana ti jalma eta ngomong Boga ngagas. heeh mantap dia teh ku aing kemana biasa ku aing mah jadi ambil nyerikeun ku aing padahal ya jalma eta pamajikanna Allah Akbar Berarti cek pamajikanna tong ngomong naon aya si eta. tah sia mah kade tugas sia ulah poho ke ku aing jajanan ku aing hayang motor ninja sia Heeh. hayang ulin ka Lembang gitu ke ku aing diajakan ka Lembang ke Bandung ulin ke Jakarta Ah, ke diajakan kan siap. ngan omat ku sia kamu aing ngabejaan ka salaki aing ngabubutut salaki aing bejaan ka aing heuh Oke, tenang song bejaan kalau Heeh. mau goreng. Bantu aing, Heeh. heeh. sia kasih sarki ayeuna si sarki teh loba duitna Nah, beli manuk si eta. Hargana 2 juta, 3 juta, 20 juta. aing nginjem duit ya 200 juta kasih sarki Heeh. kamu sebenarnya sia jajan mah ujung kasih sarki ya aing rek balik heula Tapi ngomong ngecek si Ijah gitu. lah ulin teh kali cok ngaliwat nya aing balik heula Heeh. cung Man. Bang. Eta beneran euy bagaimana? Canggih. Bagaimana? Kita terus pepanggil si Ijah. Di mana? Eta gitu. Kapan beta papanggih heula jeung urang? Tahu tidak? Urang. Lain ya orang teh minjem duit ini mah. Ieu deui. Aing teh tadi teh sebenarnya mah heuh. Si Ijah teh pasti mah Heeh. nyebutkeun erek non erek nyarpi salakina cenah. Oh. Eta nyarpi sabogana na. Oh, nu kota suga-suga eta. Nyebutkeun erek ieu. Ka aing teh erek non erek pinjam duit Heeh. 200 juta. Situasi keur kieu Ay itu nu manuk teh kok. Nang meuli 20 juta. mana Manuk teh. nangala ti leuweung. Oh gitu. Be. Nangala teh leuweung eta. Nang meuli 20 Alah juta. boro-boro. Boro-boro duit sak gitu. Si aing nu bareng ieu si ka mana ayeuna bener. Baiklah, mandi heula langsung ka ditu ka Mas Ijah bareng. Heeh. Pokona ada gua di pos ronda. Nah, siap. Pos ronda deket imah si RT. Nya. Kan masuk terai satam ieu. Heeh, sok. Sok kitu we nya. Nah, yuk, Ada yuk, yang kurang dari kurang. Nah, yuk. aduh kalian orang-orang susah kena rawan saria sini
Ini Kehed. Nih, gua aing kasih satu-satu buat kalian. Gering opo? Sopo sing gering ku? Kakak sembret-sembret. Ora. Jare siapa ku? Dasar orang susah sih aku ya. Ke, siji-siji ke. Panganan ke. Ke, ko pangan. Ya, cenah kagak surut-surut. Wis, apa meneh? Kita kong ko bengi ko. Pamajikan aing. Menang ini. Kita pesangon. Bisa buat barere. Ji. Nah, menang pesangon. Guys ya, gua ajak kasih. Bisa yang make aing diajak apa? Kasihan biasa. Bisa dihitung ngalebok naon bisa. Kasih bener siapa bayi kakek. Doa ini teh udah 5.000. Digantian ke ku aing 500.000. Tuh aing 5.000 lagi tuh. Kayak kucing, menang gini. Tuh. Udah 20 tahun gak banyak. Ini kok jam 9. Ya tadi duitnya jeung naon eta teh? Pesta pora ieu mah. Ya tapi mah atuh teh. Iya, geus ieu paling jadi masalah ieu mah. Ini ka dokter ieu ge di Bakti Kencana. Sager. Sekarang permasalahan itu nama orang itu ini jam 9 tuh. Kecil. Omat sia dalam kaki mah aing. Ku aing orang jalan-jalan tadi tuh. Dadakan ingin beli angkot. Hah? Iya. Ih, Geus. oh yang datang. Aing gayana kebejaan ke ibu-ibu di atas genap. Gitu. Aing oke we. Bejahan ibu-ibuan ieu teh bener. Urang motor gitu ngomong. Riungan di maing wayangna kita sholat di sana riungan heula. 200 juta. 5.000. Ini yang jadi liur udah ini cuma ngomong. 500.000. Apa jam 9 omat udah tepat waktu bisa ketinggalan ke dina pesawat jet kan aing gak. Ya. Sok berangkat dulu. 200 juta. No. 200 juta. Jam 9. Rapi. Bing. Asal ya. Berarti. Nah. Geus balik lagi. Iya. Oke, komernya. Jam 9. 200 juta. Geus. Oh, gesan ya. Tidak clear si intuna bolak-balik wae. Orang kayak ngebuka cerita itu sebenarnya ngebuka cerita. Cuma si intuna bolak-balik wae. Jadi riut kan si Ragu. Oke. Nu goceng mana nu goceng tadi? Oh, wah. Drag. Nu goceng. Enggesan, Mang. Biasa nih. Hei, Enggesan tuh. Salam heula ka pangeran. Salam heula. itu salam itu. Salam heula Kang Tuy. 200 jutanya mau di extraordinary. Extraordinary apa? Disebut nanti naonnya? Naon sebut teh? Giveaway. Oh, woi. 200 juta. Jam 9. Topo. Kaget. Sugan teh hanoman. Aji. Jama. Wih, kameramen. Aduh, itu biasa suka kamera jadi rada deg-degan nih. Hei. Ampun, maaf. Jadi reka bos biijah wae, bingung. Mang, bahasa Jawanya kumaha, Mang? Jadi sekian hatur thank you. Apa ya? Syuting dina kieu ge wis sampai mene bae doane ti konco-konco sedulur kabeh ge ning
Indramayu nih soalnya nih Kebumen. Godo komedi from Sunda. Sekian wis sampai nekene wae apa nih yang ngaranne ku Abi Ijah ditipu karo bocah loro ki wong gembleng karo wong kun ka Ngomongnya bahasa Indo, mengkonon gitu. Jadi kita ku entuy apa ya jaluk dukungannya ya aja kelalen ku subscribe like karo komennya ya gitu nih Golodo Komedi Sunda. Sekian alhamdulillah tekan ning kampung Bubulak Bubulak ning kota Amsterdam. Sekian ya kok sekian jam 5 kita harap entok wis jadi Terus rapih mang, terus rapih. doanya ya alhamdulillah. Dadah.